Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang keur moe awak ya, moe korong. Arek naon sih? Himbauan pemerintah kangge ikeun kahalangan. Kangge sabab ayeuna usum penyakit corona teh nya. Himbauan ieu mah ti pemerintah supaya urang teh lockdown teh alinya lockdown minimal ulah keluar negeri. minimal ulah keluar timah, tapi bahaya sih keluar timah geda emang orang Sunda mah ngaralieun. Jang cenah himbauan ti pemerintah sing sering cuci tangan, mun bisa mah geus we hudu, dawam hudu nya leuwih sae gitu. Orang Sunda mah, orang Islam, santri mah nya dawam hudu pokona mah. Jeung mandi sing ulah poho make sarung tangan. Sanitizer ngaranna teh nu kitu barudak. Terus naon deui patuhilah pokoknya mah. Insyaallah sementara sing salabar we nya orang Sunda. Sing eling loba eling pokoknya mah sakumaha aya masalah pasti aya jalanna. Sik yakin ke Gusti Allah nya. Insyaallah mudah-mudahan ya. Tapi urang ieu kaluar keneh ya keur moe. Terakhiran ieu teh ya. Ke mama bisa kiri teh kebenaran keur pemandanganna indah barudak. Kakarak 1 menit lila keneh. Nanti teh saya di sini nggak sendiri, jadi naon dah. Terus nggak ulang, mau nitip jaga wudhu lah, ya. Ya kan pastilah mau ngatos lah gitu. Intinya gitu cenah pokoknya mah. Berarti 2 soalnya antara dua cager kering cager apa lewat pokoknya mah sing hati-hati we nya ka pemerintah santri Sunda pan uing teh sayang meureun ka saderek santri Sunda teh sayang pisan pokoknya mah miss miss mah rindu sayang nit wah ada hayang butuh pokoknya gitulah sayang lah eta mah sayang manut sayang engang saling ngelengan saling emutan bahaya soalnya lamun kena eta bahaya memutus rantai ulah penyakit ulah santuy teuing jadi urang ge ulah percaya teuing ulah sampaikeun teu ka masjid mah ulah bae kumaha we eta mah masing-masing aya aturanana ti masing-masing daerah seetik urang seiran heula nya seiran corona teh baik seetik we urang sorangan corona aduh corona penyakit asal ti Cina nyebar ka Indonesia ngariwekeun kabeh jalma sakitu we nya pokoknya mah sing kade sing minang sholawat pokoknya namanya sholawat pentingnya sholawat mah komo seueur ieu sholawat mah nya naon deui teu kudu ngeunaheun sholawat mah nu penting mah sholawat ya urang sholawat kitu bae sakitu bae ti sim abdinya pokoknya mah ulah pokok cuci tangan pakai sabun hudu minimal gitu bae lah geus bingung orang ngomong naon deui ieu pemandangan keur indah ya orang keur ngopi ya jadi gak bisa diganggu ini kalau lagi kayak gini itu gak bisa diganggu lagi lihat pemandangan itu jadi enak bener pokoknya adem kapan-kapan main kesini ya langitnya biru kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.